manusia ge sarua bae jelema nu kaedanan ku awewe stres sarua nyileuk matana teh teu bisa dipereumkeun nu kadeuleu teh irung sarwiti bibir sarwiti eta hunungna nu aya di handapeun bibir teh anu kuari mah ngagedean hunungna sagede polecak bade teuing goblok aduh stres aya dongeng Majnun Laila urang lamun ngaji Ukudul Juman aya siiran ditungtungna eta teh nyaritakeun Majnun Laila sabet eta padahal mah carita wali awalna mah bener awalna mah manehanana teh kapanggih jeung Siti Laila barang ditinggali teh Siti Laila teh weuh cawadeun caknyana didele irungna mancung matana Masya Allah bulu matana sakitu bentikna gadona endog sapotong ya Allah didele cangkengna leungik biola Masya Allah bitisna buah jantung panai nu di masih ama bitisna buah nangka ya Allah ya Rabb kadedelekeun ka Siti Laila aduh berang penting inget Laila akhirnya terus kubanena di deketan kau beneran Siti Laila teh deui kosong can aya muatan atuh pada cinta begitu diutarakeun I love you aduh atuh Siti Laila ge sarua pada cinta sarua Siti Laila mabok atuh sila laki-laki maaf eueuh anu dipake bahasa iwati Laila eueuh anu dibabaca iwati Laila waduh boga roti jang Siti Laila boga cau jang Siti Laila boga duit jang Siti Laila berang jeung penting waktu teh pake Laila edan kacaritakeun ka babaturanna si eta teh mabok Siti Laila atuh hareraneun ka bege kos kumaha si Laila teh make jeung dipake ka edan kitu tah di tempat jasa gitu baik babaturan laporan ke babaturan nu sajen belum sih eta mah jasa gitu baik pada si Laila coknya ada cenah gelis ya tanya sia inget teu masa-masa baheula keur jeung urang mondok deuk naon sia nanyakeun mondok lain si eta make jeung kaedanan ka Siti Laila naon deuleueunana naon make jeung dibeakeun waktu kabeh jang Laila boga naon jang Laila sagala rupa jang Laila bahkan awak sia diwakafkeun jang Laila bah budak haramat si eta jacak aing masih Laila mah loba kene tandinganana jatuh gelis-gelis teh seri began diomongan ku kabehan ge ulah datang ke stres kitu atuh naon coba deuleueunana jeung naon atuh leuwihna dibandingkeun jeung awe-awe saja loba keneh nu punjul leuwih punjul ti batanta geus nya make jeung popoharaan kitu datang ka berani bebeakan demi Laila waktu sia beak pake Laila segala rupa ieu naon atuh sia moal kaharti sebab sia lain aing sia ge lamun jadi aing mah beureunan deuleu Siti Laila ge kaedanan kulantaran sia lain aing atuh sabodo sia bau mantep ta jawaban tah eta jawaban hebat
itu siapa lain aing geus atuh wal hebat kajen ku kumaha kulantaran aing bogo ka Siti Laila urusan aing atuh sia ka aing nyacan segala atuh lain aing geus aing kaedanan ka Siti Laila eta urusan aing ku sebab sia lain aing atuh moal edan sia mah ka ditu saya nyingkir eta bahasa wali kabelah dia dalam antarannya nama santren aju mikir manehanana kapanggih dina impian jeung guruna cek guruna teh waktu maneh teh mabok Laila coba diputerkeun ku ari mah mabok teh ka Allahkeun tuh kapanggih jeung guruna mata guru mursyid mah nalingakeun bae nyana hudang nyana hees di mana bae tetep bae disorot bae ku guru wah murid aing ngakal ya kunaon jadi mengkol uluh gua ari pikiranna jadi kabujal Siti Laila naonan lain kabujal maksudna handapeun bujalna aing teu wasa ngomongna tah hudangnya na mikir ya Allah ya Rabb salah berarti aing sabara tahun aing ieu Majnun Laila 10 tahun lain waktu anu saeut alhamdulillah ka guru Gusti nyaaheun pisan guru nuhun guru ditegur abdi ku gimpi puterkeun ku nyana balikeun tina cinta ka Laila ku ari cinta ka Allah bebeakan di cintana ka Allah sakumaha cinta ka Siti Laila boga harta jang Allah, boga pikiran jang Allah, boga dunia jang Allah. Waktu 24 jam per hari dipakai ke Allah kabeh. Edan Allah kuari. Babaturanana kuari ngana sehatan deui. Aing heran ka sia edanan deui. Kamari sia edan Siti Laila. Kuari Laila ku sia geus diputuskeun kuari edan stres bebeneran sia. Segala rupa jang Allah wabeh dibeakeun jang Allah atuh teh mah bebeakan geus terus edan teh ngaranna ulah kitu-kitu teh ingat tuh jadi jelema mah aya waktu-waktuna sebab kabeh ge aya hak-hakna mata boga hak aya hees cili boga hak aya dideuk-deuk nu istirahat irung aya hakna sungut aya hakna sagala rupa ge awak kudu diistirahatkeun sia wabeh dibeakeun pake ka Allah kabeh edan sia mah ulah kitu-kitu deui sarua jawabanana atuh siapa lain aing lamun sia jadi aing atuh sarua sia ge cinta ka Allah kulantaran sia mah sia cintana ka yayasan cintana ka bupati sia mah cintana lain aing sia mah aing leupas kos kitu Allah urusan aing bae jeung Allah si mah disungang singgung gitu atuh wal karti sebab ayu cinta naga Allah nu mentak cinta ka Allah popoharaan kunaon lantaran aing mah geus kadeuleu Allah teh kumaha hate aing teh pencipta langit pencipta bumi geus kadeuleu kumaha hate aing teh Gusti Allah teh anu nyieun aing ti eueuh ka aya nu ngurusan aing nu ngarizkian aing geus kadeuleu Gusti Allah teh kumaha hate aing sagala rupana teh aing mah teu daya teu upaya hingga ikhtiar ge eueuh aing mah boro-boro nanaon aing leumpang ge lainang aing dileumpangkeun ku Gusti Allah denge aing teh lainang aing ngadengekeun Allah deuleu aing teh lainang aing dideleukeun ku Allah atuh aing mah ieu mah ibarat langlayangan bae keur dikenyet-kenyetkeun ku Gusti Allah endeu kumaha teh ingetna ka Gusti Allah aing tah ngabur sia geus ngobrol jeung aing sia mah bangsa pendopoan kos kitu teh geus ka ditu bae sabaraha kali diberenan ya Allah ya Rabb mal kaharti badak seseorang boga keberhasilan teliti aya naon sih pasti aya nu berbeda moal kaharti kajen buku mah mun dibejakeun nu aslina pisan urang ngabirigi di gajen buku bahagia sebab tadi teh sia mah lain aing mun sia jadi aing sarua sia ge cinta ka Allah tuh
aing ge lain sia mun aing jadi sia tuh aing ge boga yayasan ku ari menerima murid baru sabaraha duit gara tahu masalah jana-jana urang-urang tah moal kaharti edan teh ya lantaran boga pemikiran tersendiri